tadi mana jelema cenah geus biasa migawe nu eta Allah mangbangunkeun pideun teh si jalma hiji gedong nu aya di surga bahkan gedong dagina sampai kita mah disipatan ku Allah diciptakeun teh cenah tina inten. Para sepuh sadayana anu kawintan puji sinuhun mimpi hormat rupina dina ieu kesempatan urang sami-sami ngabandungan kana dawuhan Kangjeng Rasul tentang pasunatan jalaran Rasul terus ngadawuh sahawae jalmana anu tara ngalaksanakeun sunat aing jeung Nabi diancam eta jelema teh palai samini lain ti golongan umat aing jeung Nabi. Jalaran sakitu kahiji supaya urang resep ngalaksanakeun sunah Rasul sekaligus urang ameh apal naon siga jaranana. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat fi yaumin wa lailatin isnati asyara rakaatan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Lamun di bahasa urangkeun mah man saha jalma sholat naon sholat sunat gitu atau buat sapoe sabetingna teh isna asyara rakaatan kuat urang teh ngalaksanakeun 12 rakaat banak baik naon mangka Allah pangbangunkeun Allah lahu pikeun eta sejalma naon baitan bil jannah gedong waya di surga. Jadi urang teh geus nyampak gedongna di surga. Keur sate teh jalma nu sok ngalaksanakeun salat sunat sapoe saeutik buat 12 rakaat. Salat 12 rakaat teh cenah mana diriwayatkeun ku Imam Abdi Majah saurna nu 12 rakaat teh cenah arba'a rakaatin qabla duhri. Berarti 4 rakaat cenah samemeh duhur. 4 rakaat. Naon aya pan qobliyah duhur. 2. Nu 2 deui naon? Amun kabeneran urang salat di masjid ieu tahiyatul masjid palsu. So pulang ke masjid, temu kadiluk jeung Nabi salagi dan sholat heula sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid tuluy dilanjut kana qobliyah duhur. Tah di mana-mana urang geus 2 berarti 2 rupa geus ngabogaan 4 rakaat 2 menjadi 4. Kumaha abdi lain di masjid pada lain di masjid tahiyatul masjid atau sholat sunat mutlak. Kumaha sholat sunat mutlak teh sholli sunatan lillahi ta'ala. Itu ke urang. Itu dina naon sabada duhur cenah urang teh 4 teu memeh duhur 4. Qabla duhur arba'atan qabla duhri wa raka'atani ba'dahu 2 rakaat sanesna. Sanes duhur disebut ba'diyah duhur. Jadi dina duhur mah aya qobliyah, aya ba'diyah. Gitu 4 tambah 2 berarti 6 rakaat. Naon deui terus wa raka'atani qoblal asri. 2 rakaat teh sameme asar disebutna qobliyah asar. Di mana-mana asar aya qobliyahan. Nah, namun geus asar daya badiahan. Jadi
bahkan lamun maksa dia mau orang sholat sunat jadinya lain menang ganjaran orang lah bisa rek maksa tuh kamu lain nah lamun orang bukan kodok kodok yuk kodok tidak sabada asar itu tapi cek sabali ulama lamun kodoan yang nana cenah seutak seutik maulah kita sudah tahu jadi tidak paham pikir malawanya ulama teh memang menangkul dengan cek sabali ulama lamun dina dasar kurang seutik macam kodoan yang nana kayak orang mikirnya dina tas maghrib atau mengenai asarna itu kecuali cina lamun kurang mau teh 5 tahun gitu kurang dalu sholat sakasampur sok didawamkeun dan ayeuna nanti kumaha sholat langsung berdoa sholat berdoa tanpa begitu baca ya akhirnya mana we teh ada KPG mendapat ulama ya dan urang antisipasi isi dosa lebih ada ke memeh asarna daripada sanggeusna. Tahbiyat teh naon genap tambah 2 berarti jadi 8. Naon deui warok ataini ba'dal maghrib 2 rakaat deui sanes maghrib disebut ba'diyah maghrib. Tak aya ba'diyah maghrib aya qobliyah dina maghrib ge. Dengan ganjaran gede kene ba'diyah kan mending hade di alat apa ikut salsen boro-boro ba'diyah qobliyah urang pada tangan oke terus komat kali kunyum kadang-kadang kan bisi urang geus salse dina maghrib aya qobliyahan disebut qobliyah maghrib sok qobliyah ladinya sambil urang nunggu batur yuk betul berpujian muadzin urang mah sholat sunat tuh belum jadi barudak itu kalau sok sholat sunat eta jadi ieu mah anu kasuk 12 rakaat ieu mah cek pendapat tu Ibnu Majah 12 naon 2 sabada maghrib ganjaran beda jeung qobliyah maghrib ba'diyah nama maghrib mah ageuh lamun dina asar mah sampai merah gede teh tuluy naon deui dia teh karek karek 8 tambah dia teh naon 2 sabada maghrib jadi 10 nya nanti 2 deui yuk tuluy cenah rakaatani qoblal fajri 2 rakaat sama ajar disebut qobliyah subuh salat sunat samemeh subuh itu loh pengalaman jadi qobliyah subuh tadi mana jelema cenah geus biasa migawe nu eta Allah mangbangunkeun pikeun si jalma hiji gedong nu aya di surga bahkan gedong dagina sampai kita mah disipatan wallah diciptakeun teh cenah tina inten tuh ditaretes ku inten bari di eta ge lain tina semen jiga ayeuna tapi ku mutiara mutiara ge nu hejo nu burung cenah dihias di mana teh dia kata gua mau di naon di akhirat teh ngomongkeun bingung teh gitu naon pake gitu imah wae lain dipake inten teh dijeun imah kalahkeun panai mah dikurang alah boro-boro dipake imah boro bejana sugan imahna cenah aduh ka bawa tempat bener itu ku inten udah itu mau mah inten pakai naon pakai profilan gua jika nah menyahe suka beuting nggak jaga eta di dunia mah di akhirat mah jaga di surga urang wah luar biasa asal urang kuat sholat sunat tidak sampai sabeuting 12 biasa
Berkaiyasan surang sadaya